Maka cariosan kaula dina hate bener henteu cenah sulaya cariosan Ki Gaos. Inget deh karena cariosan Ki Gaosul Alam teh. Waduh, apakah iya cenah ya papangge jeung raja jeung kula bakal di parengkeun sugih. Ayeuna neraskeun hikayat caritaan dua ulama teh, hiji Ki Abdullah anu kaduana anak sako. Tak kamari ta anak sako anu sakitu ulama gede nage dugikeun asup ka agama Nasrani gara-gara kapincut ku hiji awewe anu geulis anak pandeta Nasrani teh. Semudah-mudahan urang sadayana sing ditetepkeun keimanan urang, keislaman urang, dijauhkeun tina anu kararitu. Lajeng sekelumit caritaan Ki Abdullah. Ki Abdullah nyaeta dakwahna ka negara Damaskus atau Dimiski. Ari anak sakoma dakwahna eta ka negara Rom, negara Rumnya. Ari Ki Abdullah mah di negara Damaskus dakwahnanya. Nah, sareng kacarioskeun deui Ki Abdullah nyarios eta di negara Damaskus Dimiski. Karena Ki Abdullah eta ceuk Ki Gaos teh kapan Ki Abdullah engke bakal dicoba menang coba ku pangeran dijantenkeun jalma anu sugih teh kapannya. Tah di negara Damaskus eta Ki Abdullah gaduh dunungan atawa raja. Zaman harita raja na eta namina Nurdin. Nah, Nurdin rajana. Sanes Nutrisari Dingin Nurdin Nutrisari Dingin Nurdin. Tah rajana Raja Nurdin harita. Maka eta Ki Abdullah ku raja eta dipiwarang supados ngatur-ngatur atawa ngurus-ngurus kana sekitar eta negara sareng lian-liana negara. Jadi dibere tugas beta Ki Abdullahnya. Tati dinya santosna kitu dibere tugas kapan lila kulila eta. Pohar kapan beunghar jadi sugih eta Ki Abdullah teh nya. Ceuk Ki Abdullah maka kaula leuwih pohara sugihna leuwih resep ka kaula kana harta banda. Jadi kapan kitu beuh sakitu pangkatna pangkat ieu nya ulama gitu. Ari ku kertas aya gambaran mah beuh matana hejo matana sasim teu butuh kana artos saha. Leuwih pohar eta kapan raja sugihna leuwih resep ka kaula kana harta banda. Luar biasa. Jeung dia datangna henteu aya surutan eta. Henteu aya surutan teu eureun-eureun kitu nya duniana. Luar biasa. Pokona harta bandana eta teu eureun-eureun teu saat-saat. Henteu aya surudna. Maka cariosan kaula dina hate bener henteu cenah sulaya cariosan Ki Gaos. Inget deh karena cariosan Ki Gaosul Alam teh. Waduh, apakah iya cenah ya papangge jeung raja jeung kula bakal di parengkeun sugih. Keur kapungkur teh sadayana tos kalampahan ku kaula sareng ku Syekh Muhyiddin kitu deui ku anak sako kitu jadi agama Nasrani. Kapan Syekh Abdullah
Si Abdullah kayak gitu kalimpahan ku harta banda ku pakaiannya karena naon asal muasalna lamun kacarita disumpah ku Ki Gausul Alam karena naon arek silaturahmi ka Ki Gausul Alam eta kapan saduaan teh hiji Ki Abdullah anu kadua anak sako arek nyoba-nyoba kapan kana Gausul Alam silaturahmi ka sakadang guru arek nyoba-nyoba ka ilmuan guru ulah wani-wani tah eta sekelumit cumaritaan Ki Abdullah teh anu disuguhkeun ku Gusti Allah melalui raja eta teh cariosan pun guruna Ki Gausul Alam teh anu sangat luar biasa luhungna